Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Walamma ustud'iya nalika diondang saha sayyiduna dunungan urang sadayana Umar bin Khattab tegasna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila Syami ka nagara Syam. Lium dia supaya ngalakonan itu Sayyidina Umar sulhan kana papaseaan piba di biladiha disapalih nagarana itu Syam. Kamastaroto seperti yen nyaratkeun saha ahluha ahlina itu bilad. Karena bukti itu Sayyidina Umar yatana wabu eta silih ganti ya Sayyidina Umar fi rukubi dina numpak kendaraan. Bainahu eta tetep di antara Umar wa baina gulamihi sareng antara gulamna itu si Umar wa baina gulamihi sareng antara abidna itu Sayyidina Umar palama koruba nalika deukeut itu Sayyidina Umar sareng gulam minal Madinati ti hiji kota kana kabuktosan naon adauru giliran teh pirukubi dina tumpakan teh lil gulami eta pikeun abid. Pantaha tuluy nepi saha Sayyidina Umar saha Sayyiduna dunungan urang sadayana Umaru tegasna Umar ila muaskarihi ka pasukanana itu Sayyidina Umar. Wahwa sareng ari Sayyidina Umar teh yamshi eta leumpang itu Sayyidina Umar. Wa abduhu sareng ari abidna Sayyidina Umar raqibun eta anu numpak. Marro ngalewat sa Sayyiduna dunungan orang sadayana Husain bin Ali radhiyallahu anhuma tegasna Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma bimasakina ka pirang-pirang jalma miskin. Wahum bari itu masakin teh yakuluna eta nuju tuang itu masakin. Kisron kana bubuk roti lahum kaboga itu masakin. Ala kisain dina luhureun kain. Faqalu terus nyarios ye masakin. Ya Aba Abdillahi. Hei budak, hei bapakna Abdullah. Al-goda ka dieu urang tuang gitulah bahasana. Panazala tuluy lungsur itu Sayyidina Husain. Waqala sareng nyarios ieu Sayyidina Husain. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Innahu sayaktosna Gusti Allah la yuhibbu eta henteu mikaresep Gusti Allah al mustakbirina ka pirang-pirang jalma anu sombong. Faqala teras tuang itu Sayyidina Husain ma'hum sarta masakin. Tsumaqala teras nyarios ieu Sayyidina Husain lahum ka masakin. Qad ajabtukum nyata geus nyubadanan kuring ka aranjeun pajibuni mangka kudu nyubadanan aranjeun ka kuring. Pantolaku tuluy arindit itu anu kabeh pantolaku tuluy indit ieu masakin ma'ahu sarta Sayyidina Husain. Falamma atau nalika darongkap itu anu kabeh atawa masakin al mangzila ka bumi qala nyarios ieu Sayyidina Husain lijariyatihi ka pembantuna itu Sayyidina Husain. Akhriji kudu ngaluarkeun anjeun ma kana perkara kunti anu bukti anjeun teh tadakhirina eta nyimpen anjeun. Wallahu a'lam bishawab.